Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suban candara hareuleus banget. Ieu rame kieu di imah sadu nungguan pada ieu. Hah? Bos Oyen. Alhamdulillah ketika ayeuna orang bisa ngariung di markas besar FM Audio Ferdian Musik. Hitung-hitung latihan ngisi kekosongan job yang sampai sekarang tapi ka ayeuna can aya nu manggil-manggil. Kahiji masih corona, kedua masih arek asup bulan Hapit. Abong-abong nafsu hajat ke bulan Hapit memeni eueuh tuh. Penting ayeuna urang latihan bobodoran bareng Master Bodor Karawang. Boning jeung Anembon. Kayaknya orang mah tanda wuru bisa ngabodor. Penting ayeuna eueuh judulna lah pokona urang raresepan we ku rasa sono hiburan geus lila teu ngariung lalaju hiburan. Geus loba nu nga-WA ka Aboneng titah maju sore-sore. Nu boga hajatna. Biasana jauh dipaki soalnya. Yuk langsung Boneng sareng Anembon orang hibur diri sorangan. Tepuk tangan atuh. Astagfirullahaladzim. Kunaon? Itu jelema lain loba dihareup. Mana? Kakarak urang deui. Kakarek panggih deui jeung si huntu. Huntuna mah tong dibawa atuh. Ngaran sia teh saha Boneng? Eta anu tadi, anu tadi. Heeh. Anu tadi. Sok banget sih abong-abong gablek huntu panjang. Aing galak wae. Sombong aing dia aja ka dieu. Sombong. Ngompol-ngompol. Monyong-monyong. Ngomong-ngomong wa. Monyong mah huntuna. Kamari. Kunaon sia kamari? Di Kabupaten Karawang di Pemda. Oh, sia ngiluan ka Pemda? Demo hadena henteu ngait huntu sia. Teu ngait ka pager Pemda. Teu ngait ka pager Pemdanya. Para seniman seniwati Karawang dadapurna teu ngebul-ngebul, eueuh pemasukan. Eueuh pemasukan gara-gara naon? Buat loba di Pemda. Loba? Nu marawason. Anu marawa huntu. Eueuh huntu mah. Emang huntu sia ditunda? Di dinya aing aya. Oh sia ngiluan? Ya aing sare. Oh buset. Aing geus bate ngiluan mah. Oh. Di dinya Pak Haji Ibe. Kok aya? Pak Haji Ibe teh saha? Pak Haji Ibe. Pak Haji Asep. Pak Haji Asep. Asep naon teh lah? Duh, ilak geulak. SMM naon teh lah? Asep Saripudin. Saripudin. STMM. Emang Bon lamun huntuna panjang mah ngomong esok ngait. Ribet huntuna nya. Ribet. Pak Haji Ibe terdepan. Dia kepada para seniman semuanya. Ehona panjang ting Mang Idin. Semuanya geus kitu we. Kan para senina loba, jadi para semuanya. Jadi asal loba kudu kabawa kabeh. Dikerenakeun. Kentut.
para semuanya kata Pak Haji Ibe, Kata Pak Haji Ibe, Naon cenah? tanggal 1 huntu sia dicabut. Kesel aing tadi ngomong lila banget ah. Ilok aing untuk aing dicabutan ku Pak Haji Ibe. Kan Pak Haji Ibe deui. Tanggal 1 Juli tahun Tahun baranya? 2025. 2005. Lila teuing. Ukurannya 2020. 2020. Insya Allah. Insya Allah. Seni Karawang urang ngadon dahar deui di nu hajat. Woi. Gitu ge mun aya nu hajat. Dah aing rek ngomong naon sih ieu dah. Siapa teman bari nyelap ka huntu cek aing. Semuanya Geus maju deh wae. rarasaan mah brag-breg. Oh, nu hajat. Brag-breg. Hujan. Rarasaan hujan. Teh aing mah Eta di Karawang teh saha wae aya MC, aya penyanyi, meureun aya tukang calung, Oh, aya loba rias, pokona aya kabeh karumpul Aya kabeh tukang cilok. tukang cilok. tukang Atuh sosis eta mah lain seniman. Wah. tukang Oh nya dagang cilok teh make seni mah atuh. Teu heuh. menarik. Heuh nya. Nya. Oh, bener. Cek Pak Haji Ibe kamari di Karawang Heeh. neangan wae anu sukuna kieu ya. Tah. Eta neng lempang gitu ge make seni, eta seni sebenarnya mah. Seni Lamun lempangna sirik. lempang wae mah moal lucu. Masalah ge sirik. Sirik. Teu boga suku kos kitu. Teu boga suku kos aing sia sirik sia Sirik. nya. Set ilok aing sirik boga suku kos kitu. Wah eta sia. Amit-amit jabang orok. Hehehe. Amit-amit jabang bayi. Emang gitu orok aki-aki. Heuh. Amit-amit jabang bayi. Tah kitu. Neangan wae Pak Haji Ibe arek dibawa ke Jakarta. Wah, muasara arek sitah digawe. Digawe sih para seniman. Seni ribet banget sih aing ah. Seniman. Oh, para seniman. Pak Haji Ibe neangan anu sukuna kieu. Arek dibawa ke Jakarta. Diteundeun di lampu Arek merah. naon? Arek dibawa ke Jakarta. Heuh, arek dijadikeun naon aing dibawa ke Jakarta? Arek digiling pakai obat nyamuk. Buset, perasaan aing batok kalapa aja. Daek atuh ih. Daek wae meureun aing paeh boloon. Ih suka tek diajak ke taman mini. Taman mini oh. Ngaranna arek dibawa piknik beureuh Pak Haji Ibe. Piknik. Arek piknik. Geus lila teu pelesir. Oh, buset. Pelasiran. Aduh aing ribet banget ya ah. Berat banget ya sih nyeuna tinu naon sih? Kunaon? Yo. Kumis aing. Aing rasana modar akibat kumis yo. Akibat kaberatan kumis sukuna kieu wae. Hehehe. Boloon sia mah kasuku deui. Yo aing mah bari jang boga suku kos ieu ge aing asal pondok umur we aing mah. Amin. Panjang umur. Hah? Panjang umur. Panjang-panjang teh huntu sia ge ribet nu panjang ah. Bon, gitu-gitu ge favorit pamajikanna Bon. Oh, Mau lepas. Wah, ilok ah. Tadi aing keur magrib. Arek ka mana sih? Maneh? Nah. Oh. Eta meuni make pendasi. Anu kos Pak Haji Ibe sok make wae maneh. Make wae pendasi. Anu di dadah. Pemda. Anu kos Buset. kieu. Anu kos kieu pendasi sia mah. Kos kieu je. Teu nyaho antara gaul budak teh nya. Yo anu kos kieu mah anu ngambay kieu mah tarasi. Tahu meureun. Wow, dada aing meureun kos kieu mah. Pergosi. Emang aing odong-odong Ragasi. mendingan sunge. Dasi. Eta benang pisan. Dasi. Oh, urang geus bara bulan sih teu manggung-manggung. Wah, Sekitar 3 tahun. 3 tahun. Emang biasanya topeng sok make panggung. Non? Lah ya Kalau topeng. sarua. Kan biasanya ge ngampar. Akibat make panggung ti catrok tuh. Ih, deket-deket sungutna bau jukut. Oh buset nih Emang terasa. turunan domba manehna mah. Mending turunan sapi gedean. Mendingan keneh aing panggantengna. Widiw. Buset, teng ganteng di mana ganteng sia? Teu nya siap film DGS. Wiu.
ngaranna ganteng-ganteng serigala. GGS. GGS teh naon? Teu nya GGS ih. Ganteng-ganteng serigala. Ganteng-ganteng sinting. Oh. Udah kayak yang jadi bintang sinetron wae. Si Aliando. Sineron. Aliando. Aliando. Aliando mah kaset. Ya, Aliando mah hirung nanu mancung. Ieu naon nanu mancung? Lah huntu nanu mancung ieu mah. Wah, aing sanya. Ya, emangna ge siap pas model siap pantes jadi bintang sinetron. Mangan bintang film India. Oh, model Anita Bachchan. Ye, Amita Bachchan mah ganteng. Ieu mah jelmana hideung leutik berbulu. Sarul Khan. Sahrul Khan mah jangkung. Oh, urang naon sih, Wak? Hideung leutik berbulu. Oh, model Anita Bachchan. Amita Bachchan sia mah teu nyaho sih. Gopinda. Kago pindah. Aing naon? Cucurut. Non model kos kieu aduh kumis aing cek aing ge. Coblok. Keula kedung. Hatelnya. Atul mana nyeri deui ye. Malum tara nabuh-nabuh kumis kuat maruragan. Kumis ki geus lesotan di mana meureun? Sugan teh tadi Sahrukan, Amir Khan. Lah ilok nu kos kieu Sahrukan ah. Amitabh Bachchan hirungna mancung. Irungna mancung. Amir Khan hirungna mancung. Mararancung. Emang lagi ge sarua mancung. Huntuna nu mancung. Sinchan sugan ieu. Tadina ieu teh Kunaon? ma urang batur manyiram hayang buah. Aya yang naon? Ai ma urang mah hayangna teh aseupan. Yo, nya pantes atuh. Nya sakalian we ieu cek aing mah tong aseupan. Mendingan unit. Mending we sia lamun ngagali ragasi teh tinggal ngagaruk make eta ta. Beko. Make beko huntu sia ta. Ai unit mah lain urang aya ge itu tuh sukuna kieu wae. Ya teh nyahoon. Nu kos kieu unit teh nyahoon. Tara nongkrong sia mah. Kos model aing mah anak gaul sok nongkrong wae. Di mana nongkrong di Bandung? Buset di Bandung teh nyahoon nongkrong anak gaul mah. Nongkrong Nongkrong Oh, sia. nongkrong di gor, di Lembang, Buset, yang di gor mah kecil. di Dago. di kafe. Di kafe nongkrong mentahan kos aing. Berarti alun-alun. Alun-alun. Wah teh di alun-alun mah unan-unan. Emang di mana nongkrong? Nongkrong di Jamban. Pasal aing. Batur mah nongkrong. Emang sukuna gitu bisa nongkrong, Neng? Teh nyamun. Sia asal nongkrong ge nyecep. Ya. Manehna mau serem pisan. Buset ting lah kumis Malam gede. minggu caritana malam minggu. Emang kunaon? Pun aya anu nganjang. Ya. Oh, Urang menta rokona yuk, ayo. Buset kos nu gagah ieu wae. Eta anu nganjang cenah eta ngaledek ka saya cenah. Oh, ngaledek kunaon? Gimana sukuna kieu wae sih? Sia mah. Buset eta mah lain ngaledek lain. Emang sukuna kos kitu. Cek aing sukuna ulah dikitukeun Cek wae. aing ge sirik si Boneng mah. Sirik Teu aja boga suka kos Malaysia. gitu. Sirik jadi mentakan jadi. Manehna anu leumpang urang anu pegel. Nya atuh sia meni rajin nempokeun suku aing. Nya itu ditempukeun aing katempu wae. Mentak naon nempokeun anak ka mana ke sia ulah ka suku wae. Sia bogoh meureun ka suku aing sia. Gara-gara aya virus corona. Kok corona disalahkeun sia? Eta suku sia kena corona. Teu hidang. Yo anu kena corona mah lain suku tah huntu sia. Untuk tah. masalah. Jadi suku jeung huntu jadina teh. Oh sarwana deui. Anu penting para seniman urang kudu Sabar. 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 Jeung kudu berdoa terus. Berdoa. Semoga para seniman Karawang sehat semuanya. Aing gak karek-karek nyebut amin eta nyahna panjang teuing. Loba para senior-senior. Kok loba? Anu ngalalanggur. Anu ngalanggur. Berbatna ka dagang. Dagang. Dagang naon? Hah? Dagang huntu Tah we ayeuna tanya tukang organ nganggur dagang naon? Gawe henteu. Nyaho gawe henteu. Saha ieu tukang organ? Saha sih ieu tukang organa? teu nyaho. Kenalan. Kenalan atuh kos budak ayeuna, kenalan. Sudah kenal? Ngajak jalan-jalan. Heueuh nya. Kenalkung. Sudah kenal? Sia jungkung. Balas, Kenal Bon. tot
kenal tot. Sudah kenal. Langsung nongtot tuh. Selain entah suku wae sia mah. Ya Adian. Adian. Kesehariannya. Adian Mulyana. Maulana. Mulyana. Cenah mah Mulyana. Coba, Adian. coba untuk orang tongtot kan. Mulyana, bener Mulyana. Adian Mulyana. Maulana. Cek siapa? Maulana. Mulyana mah urang. Aduh, buset arana meni hayang Mulyana. Aboneng Mulyana. Idio. Aboneng tara make calana. Tuh hidang siapa? Tah, tukang organ digawena jadi aparatur pemerintahan. Tah, tukang rampak. Tanya gawena naon teu nganggur kamari. Tukang rampak. Gawena naon tanya sia. Ini di Bandung ya tukang rampak. Wih. Wah, ilok sok tahu sia kesamaran meureun. Buset kamari festival. Oh, lomba naon? Rampak. Mun eta ramono kuat marecel. Tukang rampak saya sih Tukang rampak. Kenalan Can wau. tuntak naon. Haji Bebek. Bebe. Haji Bebek. Bebe. Buset. Jadi Bebek. selama nganggur teu nabeun-nabeun ulin dicai. Tapi ente make Mulyana meureun. Haji Bebek Mulyana. Asal pakai Mulyana ge tara make calana. Tukang son tanya. Tukang son. Mang Idin nganggur digawe naon? Mang Idin. Gitu. Digawe naon Mang Idin? Sedih amat. Tanya Mang Idin. Mang Idin, Geus dahar encan. geus dahar can. Encan. Encan cenah ge. Bubur manehna urang ge encan. Eta Mang Idin. Tukang Idin. son Mang Idin. Tapi ente make Mulyana meureun. Jangan masalah sia. Arek Mulyana di wae sia. Mulyana. Abong-abong arana Mulyana mun hayang ka babawa we. Ya. Ya. Ayeuna giliran uing Mulyana. Mulyana. Iya. Gawe naon nganggur gitu. Gawe naon aing nganggur teh? Teu digawe. Tuh, tadi gawe. Kok teu digawe? Hanya eueuh pegawean sih. Kupira aku pagawean. Eueuh. Tuyul ge ngalanggur, ngajagan lilin we di imah. Piraku urang preseni teh. Oh. Ma uing. Sih. Kunaon? Pakai pempes lah, pakai pempes. Coba sambarkan gitu. Kunaon? Bere cai. Jadin tong ribut-ribut. Waduh, ganti deh wae urang. Urang Inggris ya. Ngomong kos gitu orang Inggris. Dikarenakan kepada semuanya nyah. Sorry, Mas sorry we pokoknya mah. Untuk sorry ge lain urang aing teu ai mama teu sorry teh ingat wae di Cikarang. Kok emang kunaon eta mama? Buset, itu mah selain mama deh ini. Oh, Ngabodor ini. di Cikarang. Ngabodor di Cikarang. Di Cikarang ngabodor. Oh. Eta ini pangharepna. Pangharepna. Sorry henteu teu bang nempokeun teu bang ngagibri gue kieu. Cok aing ditowel we mak sorry nah mak ngagibri gue. Barang tas ditoel. Buset aki-akina mangkat ka dieu nya. Nini. Heuh balik cenah. Sorry henteu lah laju pangharepna. Wah. Yo kuat ngagendok di dieu na bon. Buset. Ini. Wah gendok. Hayu teh urang neangan silet. Aki-akina. Barang Di silet ya ieu na teh nu ngagendokna bon. Eta kaluar seuri wae ka dieu. Ditahan wae kot ngisi barbeng ini kieu wae. lah ilok seuri mun kuat gendog di dieu. Bohong. Nyai era meureun Bon. arek seuri era. Kita make silet ieu Untuk make silet ieu. digegel. Siang Iya masalah. eta mah ku aki-aki ilok digegel. Ku aki-akina. Ku aki-akina mentakan seuri. Oh sareuri we pokona mah opi seurieun ge. Ke lamun isukan arek ngejo urang seuri kitu tah. Lamun lempang seuri. Abis bongan teh aya tara seuri mah cek si Boneng we sok ngagendok yeuna kitu. Mentakan lamun lempang ge seuri. Ya. Ayeuna tempo. Aya nun teu seuri aya weuh.
Aya uteangan. Teangan anu teu Oh, seuri. nek ge teh seuri ge ngagendok geuna digeset. Seri. Teu seuri. Pusing digege aku si Boneng. Seuri we. Iya. Nempokeun anak atuh sia teh ka mana ke ulah ka suku aing wae. Nyalain nempokeun ka sukuna mah ieu keramik jadi barulah. Lu parasana suku aing teh turunan linggis meureun. Tungtung nama jadi diganti deui isukan ieu keramik ya. Eta urang ngabahas huntu jeung suku moal anggeus tapi ka subuh ge. Moal aya anggeusna. Moal aya anggeus, moal aya monyet. Monyet hideungna. Sia nyebut monyet atuh ka mana nunjukna ulah ka beungeut aing. Ieu mah ieu teh ya. Moal aya monyet hideungna. Nya aing leungeun aingna hayang kasihan. Anya sia mah geuleuh hongko ka aing meureun. Anu penting mah urang manyai Manyai urang mana? Buset. Anu kos kieu teh ya. Nyanyi. Nyanyi ngahibur urang da tanggal 1 urang geus arek ieu deui. Itu kira-kira lamun maneh nyanyi baralik moal batur. Non. Oh, piraku baralik. Ya baralik nyokot duit sugan arek pada nyawer. Set. Tadi ya. Di Bandung, Bon. Wow. Aing di Bandung deui wae. Jauh udah ulina mah ka Jago. Bandung wae. Ulina di Eta sia keur naon di Bandung. Bandung. Emang Eta si pernah Sarkem. papanggih. Si Sarkem. Si ngaran batur si Sarkem. Ya ilok aing make pendasi kieu. Si jadi Ya ngomong-ngomong make dasi 2 luhur handap. Set lain, Pak. Lah anu luhur mah huntu. Sugan teh das. Sia sih boga huntu ngambaina sarua jeung dasi. Sugan luhur dasi kupu-kupu. tapi alhamdulillah kajen teh kos ge diperebutkeun. Oh ngaranna diparebutkeun ku awewe. Awewe. Batur diperebutkeun. Oh ku harim. Ku anjing. Salah aing. Asal aya aing sing gai-gai ku. Patus da pajarkeun tulang sia mah. Si Sarkem. Lain si Sarkem. Bang Boneng, Bang Boneng, Nah, nyanyi. oh. Nyanyi kamari. Neng, suara naon? Ya, arek nyanyi lain. Heeh. Eta rangginang na, ulah di daharan we atuh geus. Set. Mana rangginang mana? Erakeun ulah berang dahar wae. Anu mana rangginang nu mana Pengen si ulah kerakas- jajan rangginang kerakas sia wae. jajan ulah sosoranganan. Dok aing ngakanan we ranginang. Eta cek tukang gendang sangat rangginang. Lain ranginang huntu. Puas. Buntu. Aing pajarkeun wae ngakan ranginang Boro we aing mending geus sirik sia ngakanan ranginang. di Cemara. Sia ka Cemara opo? Iya, tumben di Cemara. Biasanya Eta di tas di Bandung. Bandung ka Cemara jauh amat sia. Yakeun duit. Oh nyai jobna loba. Di sombong. Di Gebel. Buset kali gata. Anu make ieu teh ya. Oh, kelepon. Di bel. Lain telepon atuh, mendingan misro. Batur telepon kelepon. Coba mana handphonena? Di ieu di nanti lah. Tadi teh di Cemara. Cemara. Di Bandung ka Cemara. Nyanyi aing go ke nyanyi. Wo sabarang aing nyanyi kok digurumut. Buset kulajuan. Kulajuan ku bagong. Aing di Cemara loba bagong. Pantes pajarkeun baturna. Baturna sesegrok. Bener-bener ngomong-ngomong pamajikan orang meuni sakinah mawadah proma. Anu kos ieu teh Hanya pantes tara dibere dahar, dibere promah we pamajikan. anu Sakinah. sakinah Mawadah. Mawa- Warohmah. sakinah mawadah kasih rohmah. Arek nyenta beas ya. Asal arek digawe nyanyi Asal. pamajikan aing mah seni. Buset Widih. seni Nyanyi. aya. Nyanyi Berangkatlah sayang. Wih, lagu saha eta? Rita. Hati-hatilah di jamban. Nyaing arek digawe kalah aing nongkrong ieu. hati-hatilah di jalan. Buset di jamban sia mah. Ngahibur Ngahibur. Nyanyi ah. Nyanyi. Tuh, teh enju ge tadi geus aya geus Teh, tukar-tuker wae. geus tukar-tuker wae. Geus tuker naon? Nukeran sendalna. Kamari urang nalangsa Nalangsa. gedung deui ge urang
Maju deui para seniman. Berkat doa orang tua, Berkat doa orang tua. doa ibu. Doa ibu. Mantakan ayeuna arek nyanyi lagu keramatnya. Nyaho laguna lagu ciptaan Bung Haji Roma Iraha. Ya, Bejana awak. Haji Roma Iraha. Roma Irama. Roma Iraha. Roma Irama. Oh keur Iraha anya di si Oma. Oh geus Roma. kumaha cek sia we lah. Irama. Tah kitu. Ciptaana. Soneta. Sonekat Group. Soneta Group. Lamun loba nu nyawer ngagunduk. Ngagunduk. Anya moal hayang. Maneh moal dibere. Wacang moal dibere, ieu moal dibere. Terus ta duit anu ngagunduk ku urang arek diberekeun kanu ngabutuhkeun. Oh, kos model Anak yatim. Anak yatim. Du apa? Yeh, eta mah ge aya. Di Arek pemerintah ge. disumbangkeun ka masjid juga nah. Ke masjid. Ke masjid. Aya eta anu kitu mah. Kan ini jompo. Ge dibarere nu kitu mah. Kos eta nu ngabutuhkeun? Tah lamun aya nu nyawer ngagunduk loba yo. Arek diberekeun kanu ngabutuhkeun. Heuh, saha? Nu ngabutuhkeunna? Heeh. Nya pamajikan aing. Eta aing wak kesel banget tadi dengan pamajikan nu disebut-sebut sok banget. Batur ge sarua barogaeun garap legeun pamajikan mah. Tara disebut-sebut pae ieu. Ferguson. Secantik apa istri dia? Buset geulis teu nyahoan yo. Encan ge naon-naon. Ya pamajikan manehna mah tibang menang hadiah ti kawaci. Lok di kawaci. Wah sia kamari meuli minyak tanah sagantang pake ngeuman hadiah. Oh permen karet meureun. Barang jadi eta sugan teh arek jadi geulis wa. Terus? Kos manuk puyuh. Mun subuh isuk-isuk sok kembali uduk ka bieuceung gitu. Heeh. Mosokan meuli wuduk kan sokan abrok di jalan. Oh. Buset cek aing manuk kuntul. Aing mundur deui. Setia gitu-gitu ge. Oh, Setia. 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 Lamun dikecup sok embung lepas ya. Oh mung lepas. Ya wa sabenerna mah urang mah sedih ngadenge caritaan curhatan pamajikan anak yo. Kunaon? Sabenerna kawin sambarang kawin jeung si Boneng teh embungeun ka aprok jeung peuting teh embungeun. Oh. Lah keung asal hees jeung sia ge keungeun. Aing mah cenah bon sieun banget asal peuting ge. Emang sieun kunaon cek urang teh wae nya. Eta aing mah asal hees dengan kekeot teh huntuna teh. Lu aing nu cutrak catrok perangsana meureun. Arek ngegelan ceuli cek aing teh. Anu penting mah sakinah mawadah peromah. Cek aing Geus peromah deui wae. Ya, Setia. geus ngandon pasya wae ngagorengkeun pamajikan. nya manehna mah so banget sok. Eta mah lain ngagogorengkeun, eta mah curhat. Curhat ari curhat naon sih? Teu nyaho curhat Urang mancan nyaho ari curhat naon? Manehna boga pamajikan? Si Nembon? Naon? Bukan teu tanya. Entong sokan disebut-sebut. Bukan pamajikanna. Wah, sia. Sok Awakna gede. Widiu. Awakna gede. Terus? Terus Uluna segede leunca. Asa leumpang ngagigak kitu teh. maklum atuh Boneng pamajikan aing mah turunan termos. Lah ieu huluna ti mah segede leuncak. Anu uluna segede leunca. Het eta mah atuh lain pamajikan aing. Aduh, kalau aing nyusut ke sangeula. Kalem we atuh. Geus murah deui wae. Nginum moal. Geus ayo. Nyanyi lain mah. Lain kitu. Nyungsep. Nyungsep. Lain paeh meureun nyungsep teh hidang. Kumisna nyungsep. Nyungsep kumisna. Oh kumis. Heeh. Bejaan atuh. Kumisna nyungsep. Gerepes banget leumpangan we. Sombong ya. Ngarumasakeun abeuh wae di panggung. Heeh, aya nopeng kikian wae ya. Nya mantangan ge topeng mah tara di panggung. Tara. Lamun di panggung Heeh,
ditanam maksudna asal Terus. isuk nu aja teh merelakan ieu we ieu teh ya. Nanti tangkal cau Bahasa suku orang keturunan asup meureun. nya tapakna nyareblok. Nyanyi ah. Geus nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi. Tong ngomongkeun we suku sia ah. Aya bos Oyen, aya bos Odim. Bos Aya Odim. bos Odim aya. Aya. Wirak. Ah, aya tuh. Mamah Enju aya, Mama Hanju tenang. aya. Ibu bos naon coba. Ibu bos naon. Oh apa teh apa? Ibu bos FM. F. FM. F. Mas kuahnya di babuk kuahnya F. Ibu bos FM favoritna lagu Keramat. F. Ramat. Tolong. Ramat. Arek di MC-an ku Coki Sitohang mah. Lah ayo. Emang make MC. Hah? Oh. Hayo sia, bisa teu? Laguna hayang lagu anu ayeuna apa anu baheula? Tah lagu ayeuna. Lagu ayeuna mah wing encan nyieun. Lagu anu hobol atuh lagu nu hobol. Angot lagu nu heubeul mah aing paroho. Amun hayang menang duit warna beureum cenah kudu apal. Kudu apal. Lamun ua apal. Anu ua nu boga duitna. Ha. Ridho teu ua nu boga duitna ieu. Nah kajen ke urang berekeun kanu ngabutuhkeun we. Oh, siap. Oke. Masalah ka pamajikan sia-sia. Biasa we atuh. Tuh. Cokot neng. Sedih Neng, aing cokot. asalnya. Asal Mang Boning yang Mang Demon nyanyi non joget. Alhamdulillah. Terima kasih, terima Bang kasih. Haris. Ayo. Si ujung dicokot teh bisa tuh nyanyi nang. Lamun dicokot duitna berarti kudu maneh nu nyanyi. Pulang ke deui. Oh nyaho sia ganti Kan rugi. urang diberena ge 100. Mulangkeunna 200. 200. Teh bisa sia. Da teu bisa. Oh kumaha sih? Bisa ente sia nyanyi na bisa ente. Sian nu celanga apa tuh? Ua nu nyanyi. Ya lamun teu bisa dipulangkeunna 200. Oh 200. Kajen atuh acang anu nyanyina ieu duit 100 urang berekeun kanu ngabutuhkeun. Nah, ayo. Iya. Nyanyi sia nyanyi kudu nyanyi sia. Sebenarnya mah sedih ya dibere duit beureman kitu. Oh kunaon Sedih dah? kunaon? Sedih. Oh sedih na sedih kunaon? Tara. Kok tara? Tara. Sebenarnya mah tara. Iya. Set tara nyekel duit kos ieu. Tara nyekel duit hiji nu kos hieuna Kok emang baraha sih? 10. Ayo ah lagu ieu we. Anu kira-kira urang ngareuneuhan we atuh. Terus Iya. ya mah. Ya. Orang kabulkeun permintaan ibu bos. Geus dibayar. Soalna. Lamun Oke, teu dibayar, lagu Keramat ku aboneng mah ku bos lalakina. nah, ku bos aya Daria. tenang. 200. Hampir sakieu yo. Tah, sabaraha sih gitu. Oh 500. Sakieu. 50. Gope. Lamun sia nyanyi lagu Kramat sakieu yo. Oh 500. Nyangkerem kasihan. Ayo. Ayo. Jogetnya. Joget siap. Oh, emang kudu kumaha? Tong dipenjot-penjot ke. Tah gitu. Heeh. Pajarkeun ieu keramikna barolong. Oke. Emang lin masna di dia saha? Cenah si Ita Mulyana jadi lin mas. Geus nyanyi. Siap. Siap. Suga aya tambahan di 400 deui mah dihareup dialung-alungkeun.
Alus suara si Boneng ya bener. Hebat bener. Top. Tadi mana? Nak? Boneng. Ante calangap sia. Boneng suarana. Sebenarnya mah orang teh nyanyi eta teh bisa padahal. Di luar kepala. Aduh, eta mah Bisa lamun main lagu eta bisa emang. Jangan ditanya. Bisa mararecat huntu sia. Kita coba lagu keramat sia ta. Iya. 1, 2, 3. Korek menang 200. Tarik Lamun Boneng nu menang. nyanyi bisa. Oh, 500. Sakit itu kakarak uak nyanyi 200. Karek uak yo. Lamun Boneng bisa. masalah yang dicangkerem. Bos FM. FM. Keramat. Arek make gitar apa mereka huntu? Aduh. Aduh. Laguna lagu keramat Pakai kaca manon. sabab urang urang tadina da kudu banyak berdoa. Benar. Keram. Batur mayo. Anu di kacamata anu lah iya iya. Cek kasudarin gentong ditunda di dinya. Punten ieu make lampu atuh Oh, sakit caangna. mati lampu. Caang we ta. Lampu nembak ka huntu sia kabeh. Tadi mah teu mati lampu, ayeuna juga mati lampu. We pelebaan nyanyi mati lampu. Sia make Naon? kacamatan. Naon neng? Mat- Buat FM samen. Samen. Tadi gua nyanyi caang. Caang, Ayo Pas. Boneng arek nyanyi. coba make lampu atuh. Ih samen. Samen. Sentimen. Oh sentimen. Sentimen. Lebah beak. Tes. Coba dicekal ku Hirup. Asal nabege aing biak 12 da dihakanan wae. Beak baterena. Atuh bari di lamotan sih, olok. Wah, ilok nu di lamotan ah. Emang gitu es. Gedeng lah. Baiklah. Baiklah. Seri. Ayo sareri. Tuh. Nih. Iya. Baik, biasanya Bang Haji kan pakai assalamualaikum, pakai narasi sebelum nyanyi. Kumaha? Sambutan. Assalamualaikum. Mah juga tukang obat. Kiraku. Lain, Bon. Kos tadi berang Bung diumum- Haji Roma Irama mah merdu. anu kos diumumkan di Baringkong kos gitu mah tadi. Innalillahi. Kuat 3 kali. Kurang gede meureun. Innalillahi. Kurang bas. Ngebas. Sok ulangi. Assalamualaikum. Kurang eta mah Kurang kos ngepuas, kurang gede. kos Doraemon. Assalamualaikum. Kurang. Kurang. Bas, bere bas. Assalamualaikum. Kurang. Teu bisa nya. Kurang ngepuas, Kurang. gedean. Assalamualaikum. Kurang. Eta sok lalajo Omai Rama tara. Tara lajo Omai Rama. Haji Roma Irama mah merdu. Wah, siap. Ngebas Siap berarti orangnya halus. Kamar. pecinta Bung Haji Roma Irama sianya. Porsa. Wah, lamun Porsa mah nyahun kabeh Fans berarti. of Roma Irama and Soneta. Aing Soneta. arek nanya ka sia. Kunaon? Yo nya aing arek nanya. Siapakah pencipta lagu Begadang? Begadang. Ayo sia nyaho teu.
Cenah resep ka oma. Cenah resep sia ka oma. Bung Haji Roma Irama eta. Nah bener, berarti bener nyaho. Bener. Ya, siapa pencinta sianya. Wah. Aing nyaho. arek nanya deui, ada berapakah jenggot Roma Irama? Modar sih ya. Tah cek aing eta mah lain eta sih mengajakan ribut. Pan cenah resep ka oma Irama kudu apa lah. Begadang mah nyaho. Nyaho, aing nanya kasih ya, ada berapakah jenggot Haji Roma Irama? Ya ilok aing kudu ngitungan jenggot mah. Wah berarti lain pecinta. Wah, aing menyaho. Coba amun begadang ciptaan sa. Bung Haji Roma Irama. Jenggot Ada sajemlok. deh. Nyasya ulah dihitung bolon. Tadi aing sajemblok. Aing salah-salahkeun we unu nyawer. Oh, padahal mah bisa nya. Naon? Padahal mah bisa nyanyi tadi teh. Nya henteu. Tuh, di korting bayaran aku bos Poek FM. nya. Poek. Ya beda kacamata murah mah. Tadi nama yang gagah. Itu nama gagah henteu. Oh jadi aya ribet aya pantes henteu. Make pondasi. Mendasi. Eta naon sih di tukang eta? Hate. Iya. Heeh. Hate. Emang suka aya nu ngebel kali ya? Punya aya. Aya. Aduh. Masih elak. Aya nu urang ngasuh heula nya. Aya biduan tuh, aya hiji dua tilu biduan, urang titah nyanyi heula. Urang istirahat heula lawakanana, urang selang-seling. Penonton mau ulah kebubar. Gedang biduan orang duet. Woi, jago ngajakan sama duet. Duet. Oh nyanyi. Duet ngopi gedang. Tuh ada Neng Mala. Da teh aya. Oh, geus, orang pamit heula atuh. Ke orang balik deui kitu bebeja atuh ka Bos Oyen. Ulah po titah subrek heula. Jangan lupa. Jangan lupa kepada semuanya. Suprek Subrek and like. and like. Lamun bisa gejuk. Bejad atuh. Ayeuna titah nyanyi tuh. Biduan panggil. Panggil Miss. Miss. Cek Miss. Tukang uduk. Cek Miss mah biasanya poe Minggu. Orang beri istirahat, orang kasih kesempatan biduan.